parah nih. Ah, Mang Doyok, iya ya, kebonan teh Mang Doyok tuh. Nah, mana watasna ieu teh, Wan? Ah, eta tah watasna nama tah. Tuh, ben kalebak tuh. Oh, itu kabeh anu plak sampo. Heeh, itu tuh, plak sampo hungkul. Nah, itu meureun hanjuang belah ditunya. Heeh, tuh batasna itu hanjuang itu. Kabehna sabaraha teh 100 bata. 100 bata aya lah, 100 bata. Teu pasna hargana kudu sabaraha wae ieu teh. Keun wae lah Mang Doyok 20 juta oge. Da ieu sabatana 200. Duh, ieu teh aing geus wani ieu kebon mah. Ieu teh moal bisa dikurangan deui, Wan. Duh, geus harga sakitu lah paling oge. Urang keur putu ya gede murah kudu. Atuh kieu wae wan yang nang meneh dijualan heula. Meureun ieu mah kebon mah jadi kan we urang aya teh waras dikurangan mah. Heeh. Ku urang ayeuna dipanjer heula 200. 200 ieu mah lain ngehinakeun ieu mah. Manjar hungkul 200.000 heuh. Tanda pang jadi. Ya siap tapi ulah lila teuy nya Mang Doyok. Moal pan urang itu. Urang rek jualan heula wan. Heeh, siap. Tapi enggak ulah ditatawarkeun ka batur wan. Moal aya geus aya nu ieu mah. Nah. 100 200 ieu mah pamanjer heuh. Heeh, nya siap. Deal nya? Nya deal, ulah lila teuy Oh, nya. Nya atuh nya Mang Doyok. Heeh. Atur nuhun. Heeh. Duh, wani kaci dayung euy. Sampeuna ge ku aing cigana meunang 2 toneun ieu. Wah. Coba deket ka jalan euy. Aduh, aing kudu ieu mah bergerak ya si Faisal sugan boga duit kukumpul ah sabaraha nya aing. Pak, Keur naon di dia? Yo, iya teh ku bapak geus jadi kebon teh ieu teh ya pedah Mang Wawan tadi teh butuhan duit. Butuhan duit? Butuhan duit. Jadi ku bapak kakara dipanjer 200.000. 200.000 Kabehna 20 juta. Oh, iya. Sabaraha Mana bukan sabaraha itu? Boga gambaran 5 paling ge. 5 juta. Pan ari kebon mah hese nu ngajual kebon mah coba imah deket imah. Ya habis ku batur mah ku bapak dipanjer 200.000 tadi teh. Ieu mah meureunna ngajual sampurna ge. Beunang 2 tahunan mah ditaksir teh deuleu. Ieu mah Mang Jack sok mulian ngene sampe. kosong. Engke wong jual ka Mang Jack sampeuna isukan. Oh, dijual ka Mang Jack? Isukan geus puguh jadi mah. Kamu geus kaduitan. Mun meureun lamun dijual lah sampe ge, Pak. Langsung kabeuli. Pan malah meunang 2 ton man sabaraha tuh. Moal meunang. Teu gue bapak maek neangan duitnya. Heeh. Mane engke lamun aya neangan duit tumbah tambah. Heeh. Heeh. Ieu kebon lega kieu euy. Oh, ini 2 ton mah euy. Neng, kebon teh geus tulus dijual ka Mang Doyok. Tah ayeuna ieu artosna karek manjer 200. Tah, kesesana. Ulah teuing dijual, da duit mah geus aya. Ulah teuing. Ulah tulus. Nah, ulah tulus kumaha neng ieu duit geus dipanjer 200.000 ya. Ih, pokona mah ulah teuing, pokona mah da geus aya duit mah. Balikeun deui. Alah, aing kumaha tuh neng ieu? Kumaha ieu? Geus balikeun deui. Aduh, nya atuh nya neng, atosan. Mana Mang Jack? Eta geus kagitan. Sampe di kebon Mang Jatma. Cih, nama si kane mulian sampe. Ya anggar Bang Doy atuh da lumayan lah. Ayeuna keur lumayan Ih, hargana. ai lumayan mah sakalian nu aing beuli tah sampe. Oh iya nu Bang Doyok. Pan dibeli si Iwan dibeli ieu teh nawarkeun manehna keur butuhan duit. Tapi ka mana? 100 bata kan itu tuh borongkop aing lah. Sabaraha ayeung nek? 1 jutaan bae. Oh, aing teu wani 800 mah kok aing di duitan. Atuh 100 deui pira ge tempuh lah ya tempuh lah. Buruhna atuh sakitu mah. Tuh, Mang Jack tuh. Ah, ieu mah lega tuh 100 bata tuh. Nah, balik deui, Pak. Iya Mang Jack pan tas ngaduitan sampo teh nanti Mang Jatma. Wah, ieu mah geus siap alaun euy. Siap alaeun cek aing ge. Oh, 800, embung 1 juta mah aing. Geus tambahan 50 lah jadi. Ah, embung. Badanna ge duit lagi bieu geus ka Mang Jatmakeun eueuh. Paling ge aing ngadepean 500.000 heula. Mun daek 800 pa aing dibeli. Enggak, sok atuh lah sebae-bae lah. Bikeun, Pak. Untuk mah tambah bae nya sah. Daek. Sok bae. Sok atuh lah sebae-bae lah. Bikeun, Pak. Untuk mah tambah bae nya sah. Daek. Sok bae. Lu opat tah 500 heula ku aing isukan 400 deui. Heuh atuh, dieu nya. Heeh. Heuh. Tah, pokona mah ti dieu batur sok ka ditu tuh. Heeh. Ka ditu tuh hanjuang ka ditu. Kok nyarenkeun sampeuna aing nya. Heeh, aing buka tuluy barudak kita diala ayeuna mah barang keneh. Heuh katunya. Heeh. Halo ya. Bisa ka dieu teu? Iya, aing geus meuli sampe ti kebon Mang Doyok. Geuneun Mang Jatma mah isukan we alana ieu Mang Doyok heula ye. Heuh, uang kuat ayeuna. Mau pacul ti lu mah. Ayo, bro. Ayo tambahnya Pak. Tuh aing kalah kagieur euy. Aing di mana neangan nambahna deui. Mang Doyok. Kumaha wan? Urang can kaburo neangan wan keula tuh ulah rudusuhan teuing. Duh, hampura Mang Doyok. Duit teh pamajikan geus meunang. Kebon teh moal tulus dijual Mang Doyok. Lah, Mang Iwan kumaha tuh aing teu pararugu pisan barang jual teh. Duh, hampura Mang Doyok. Urang kalah kapas saya jeung pamajikan. Yo we duitna dibikeun deui Mang Doyok. 200 ya tah. Aing mana kumaha tuh? Hampura pisan.
Siapa wanita para ragu pisan kos lain kolot. Aing geus tulupan telepon ka segala aing geus ka indung aing geus ka mamang aing segala geus. Ka dulur-dulur aing nu di kota nu di Bandung nu di Banten nu di Solo ku aing teleponan kinjam duit siapa teh para ragu pisan kos lain kolot. Tuh hampura pisan Mang Doyok, lain erek heureuy. Ieu we ya jeung meuli rokok ya. Tanda ieu na pangrugina tah. Siapa? Geus atuh lah kitu mah. Nah bener eta teh patut tulus, Pak. Kumaha tuh, Pak? Heuh tulus sal cenah. Gatot aing kita duh. Aing kumaha teuing bijakan dulur aing. Heuh Mang Doyok hampura wae nya. Sal hampura. Heeh tuh Mang Iwan. Heeh katuh. Teu para ruguh pisan sal. Ya jeung siwa 100. Heeh. Pak, ai sampo kumaha tuh, Pak? Pan geus dibeli ku Mang Jek. Yah, padahal teuing karepna teuing kan wae urusan Mang Jek cenah jeung si Iwana. Kancan aluna sia ka aing ke kakara 500. Kan wae bongan wae salah. Si Iwan lain salah aing teh mah. Mang Jek, karnaon eta di kebun urang? Kebon urang naon sia? Aing mah menang meuli teh si Mandoyok, pan ieu kebon si Mandoyok. Ji. Pan ieu mah teu tulus kebunana ge dijual ge. Karep teuing anu teh urusan jeung kebon, aing mah meulina sampe tah geus dibeli ku aing 1 juta. Alah, aing kumaha ieu? Teu tulus bajek dibelina ge da pamajikanna ge geus meunang duitna ge. Kalau geus dibikeun deui duitna ge bieu. Ah, bayang nyaho aing mah teh urusan eta mah urusan mana jeung si Mandoyok. Aing mah meuli sampe ke si Mandoyok. Tok si ayat geula teuing. Duh, bayana kudu bajek, ulah tulus. Bayana ieu. Ulah tulus kumaha? Da geus dibeli aing mah. Geus we atuh uang gantian deui 1 juta kurang. Ah, tuh bisa gitu. Ya aing geus dibatiun lagi geus sabaraeun. Mun 2 juta tah ku aing karek naik. Atuh ulah 2 juta pisan, aduh nah mahal pisan. Aing mah urusanna bisnis, wan eueuh kawan yang bisnis mah. Iya sampe payu 2,5 juta mah ku aing mah geus di ala. Aing muruhan nu digawe paling beak 100.000 tah bati aing geus 1 juta sidik. Aing, heuh atuh ya. Ya mau geus rugi di wae aing. Urusan mana soal rugi mah tah geus heuh bae. Goblok cuma doyok tah dicarekan mah. Teu balik pisan ieu nu kumaha aing kalau bikin coba wae ieu. Punten Kang. Mari tuh maros ari bumina Mang Asep Jablay paling mananya? Oh, Asep Jablay. Uang susulan. Aya meureun kangge rokona. Kalem Kang, kang rokok mah aya, tenang we lah. Pokona mah tenang, aya kang rokok mah. Aya tah kang rokok mah. Wartosana di parimana bumina Asep Jablay. Mohon kada di susulanang da bumina teh nanjak. Tah mudun. Nanjak deui. Masyaallah murungkuk wah. Sedih tah susulannya. Antos saja kedap. Babai. Kurang susulan heula si Asep Jablay nya. Tungguan, enggak usah ke sana. Asep Jablay na ka dieu. Siap. Kali lah Mang Jack. Mana Mang Jack? Babai. Oh, si Asep Jablay teh. Jauh cina keur indit. Jangka penak mah. Teu aya nuju angkat kudu disusulana kana ojek. Ari na mobil mah biasa Kang di susulana. Moal biasa, da jalan teh alit. Pukul motor di sana kana ojek. Oh, sok atuh Kang susulan kana ojek. Atosa tua. Nah, tadi abi mesen rokok kan di warung bayar angsulna, kami ongkos ojekna. Biar kidung tadi. Itu di warung, oh pulangan Bang Boy. Ongkosnya. Ya, ongkosnya. Gak kurang disusulan deh, Oh, kana ojek disusulan. Bang Boy. Antosannya. Tong lihat teuing karunya. Oh. Tali kelan dia. Siap. Nyalami pisannya. Duh, kana umur lami pisannya. Nyalami teuing ieu teh. Ya, atuh tos wang susulan aku abi karunya lah disilami. Nya sok atuh susulan. Siap, abi di dieu nya ngantos. Siap. Sok atuh siapnya. Oh, diantos pisan. Yo, lami teuing. Siap. Ini langsung. Aing kesel nungguan. Aing karunya euy. Aku udah gue. Penting cair. Mau doraka ya? Neraka sih. Tapi lah. Keun we. Ya, dalain aing ieu nu ngabugodona ke Mang Jack. Kalau gua aku ke bawah tak dia ke bawa duit itu. Tuh kan. Pamun aya itu jalma. Urusan sama Bang Doi urusin.